Bismillahirrahmanirrahim. Buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun paeh jeung tanwin. Di mana-mana eta nun paeh atawa tanwin mayunan huruf hijaiyah anu 28 salah sahijina maksudna mah. Aya sabaraha hukum? 4. Hiji Idhar jelas. 2 idgham diasupkeun. 3 iklab ditukerkeun. 4 nu ayeuna ikhfa. Nah, berarti lamun ikhfa mah si nun paeh atawa tanwina teh disamarkeun teu jelas sabalikna idhar ikhfa. Ai idhar mah jelas, an, in, un jelas. Ari ikhfa mah au, il, o itu non teu jelas alias samar ari ikhfa mah. Nah, sekamari ikhfa teh huruf ikhfa tina pembagian hukum nun paeh jeung tanwin sadayana teh aya 15. Pokona mah salianti huruf idhar, salianti idgham, salianti huruf iklab, arti huruf ikhfa. Huruf ikhfa teh aya 15. Ngeun anu 15 eta teh kabagi 3 bagian. Hiji aya ikhfa akrob. Hiji aya ikhfa naon cenah? Akrob. Ari ikhfa teh nyamarkeun jadi henteu jelas maca nun paeh jeung tanwina. Ari akrob teh deukeut hartina teh. Berarti ketika ngucapkeun nun paeh atawa tanwin ulah jelas ngucapkeun nun paeh jeung tanwina teh bari sing rada deukeut kana mahroj huruf sabadana. Nya aya sabaraha huruf ikhfa akrob? Huruf ikhfa akrob teh aya 3. Nyaeta ta, to, dal. Lamun hoyong gampil mah dirumuskeun to, tal, den. Nya de paja, nya de alki. Total den. Total den janten total den teh baheula zaman ayah keur alit aya pasta gigi yang bermerek Total Den. Seperti halna ayeuna aya merek Pepsodent, Ritaden, Ciptaden. Baheula mah aya Total Den, ayeuna mah teu aya meureunan ayeuna mah. Tah Total Den teh to na to, tal na ta, dena dal. Jadi huruf ikhfa akrob teh dirumuskeun dina naon? Total Den. Naon Total Den teh hiji to, 2 ta, 3 de dal. Nah, kieu ya de pajak de alki. Di mana-mana aya nun paeh mayunan ta atawa tanwin mayunan ta atawa mayunan to atawa mayunan dal, maka si nun paeh atawa tanwina teh ikhfakeun sing deukeut kana huruf ta atawa kana huruf to atawa kana dal. Contoh geura. Tanwin mayunan ta, kieu ya. Jannati tuh sing deukeut kana ta. Jannati tajri. Jannati tajri. Sing caket kana ta. Jannati tajri. Jannati tajri. Lamun jauh mah kieu jannati ta eta jauh. Contoh deui. Tanwin mayunan to. Qaumau togin. Lamun jauh mah kieu qaumau tuh jauh eta mah. Entong kitu da akrob deukeut ieu mah. Akrob teh deukeut. Contoh nun paeh mayunan dal. Qin wa nu daniyah. Kin wa nu daniyah. Contoh nun paeh mayunan ta. Mi tahtiha. Nun paeh mayunan to. Wa ifatani.
wa to ifatani Nun paeh mayunan dal. Mi dabatin. Mildab Tah ieu mah nun paeh mayunan huruf ihfa akrob dina 2 kali. Kalimah nun paeh dina kalimah nu pertama. Huruf ta to dalna dina kalimah nu kadu. wa Aya deui nun paeh mayunan huruf to atawa ta atawa dal dina sakali mah. Contoh nun paeh mayunan ta sakali mah yang tahun. ya tahu Nun paeh mayunan to yang tiqun. ya tiku Nun paeh mayunan dal ang dada. dada Kesimpulan nama ihfa akrob teh nyaeta ihfa kudu disamarkeun pembacaan nun paeh atawa tanwina. Akrob sing caket nyamarkeunana kana huruf ihfa akrob anu tilu nyaeta to ta jeung dal.